Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikula pasal suwiji. Al-mu'rabatu utawi piro-piro kalimah kang den irobat iku kismani rong anduman. Kismun saanduman yurobu kang den irobi bil harokati kalawan sapiro-piro harakat. Wa kismun lan saanduman iku yurobu den irobat bil hurufi kalawan sapiro-piro huruf. Falladhi mangka utawi kang yurobu kang den irobi ikilah siladi bil harokati kalawan sapiro-piro harakat iku arba'atu anwa'in papat piro-piro warna. Buka ternyata di rumiana buka. Al ismul mufradi. Al ismul mufradu sawiji isim mufrad. Wa jam'ut taksiri kadua jamak taksir. Wa jam'ul muannatsis salimi lan jamak muannatsis salim. Wal fi'lul mudhari lan pira-pira fi'il mudhari alladzi lam yattasil kang ora ana patem bi akhirih kalawan akhire fi'il mudhari apa saeun sawiji-wiji. Wa kulluha utawi sakehe ikilah kang papat iku turpa'u den ropaken bidomati kalawan doma. Watun sobulan den nasobaken watu padulan den padaken bil kasroti kalawan kasroh. Watu jajamu lan den jajemaken bisukuni kalawan sukun. Wa kharaja lan ngajabaaken andalika saking ikilah kang papat salah satu asya utawi tilu pira-pira perkara. Jamul muannatsis salimi sawiji jamu muannats salim. Yunsobu dena sebakan ikilah jamul muannatsis salim bil kasrati kalawan kasrah. Wal ismu lan isim alladzi kang layan soribu kang ora narima tanwin ikilah ladzi iku yupadu den hopadakan ikilah isim bil patati kalawan patah. Wal fi'lul mudhari lan fi'il mudhari al mu'tal akhiri kan harap elatan akhirnya yujamu den jajemaken ikilah fil mudhari mutal akhir bihad bi akhirih kalawan ngambuang akhir ikilah fil mudhari. Walladzi lan utawi kang yurobu kang den iroban ikilah ladzi bil hurufi kalawan sapira-pira huruf iku arbatu anwa'in papat pirang-pirang warna. Atasnya tu sawiji tasniyah wal jamu mudzakkar salim lan jamu mudzakkar salim wal asmaul khamsatu lan isim pira-pira isim kang lima wal afalul khamsatu lan pira-pira fi'il kang lima. Wa hiya utawi ikilah afalul khamsah iku yaf'alani sawiji wajan yaf'alani wa taf'alani lan wajan taf'alani wa yaf'aluna lan wajan yaf'aluna wa taf'aluna lan wajan taf'aluna wa taf'alina lan wajan taf'alina. Pama tasniyatu mangka ana pun utawi tasniyah iku patur pau mangka den ropaken ikilah tasniyah bil alif kalawan alif wa tunsabulan den nasabaken ikilah tasniyah wa tupadulan den padaken ikilah tasniyah bil ya'i kalawan iya. Wa amma jam'ul mudzakkar salimi lan ana pun utawi jamu mudzakkar salim iku payur pau mangka den ropaken ikilah jamu mudzakkar salim bil wawi kalawan waw wa yunsabulan den nasabaken ikilah jamu mudzakkar salim wa yupadulan den padaken jamu mudzakkar salim bil ya'i kalawan iya. Wa ammal asmaul khamsatu lan ana pun utawi wa ammal asmaul khamsatu lan ana pun utawi piro-piro isim kang lima iku patur pau mangka den ropaken ikilah asmaul khamsah bil wawi kalawan waw wa tunsabulan den nasabaken ikilah asmaul khamsah bil alif kalawan alif wa tupadulan den padaken ikilah asmaul khamsah bil ya'i kalawan iya. Wa ammal afalul khamsatu lan ana pun utawi piro-piro fi'il kang lima iku patur pau mangka den ropaken ikilah afalul khamsah
binuni kalawan nun watun sobulan nasabakan ikilapun khamsah watun jamulan jamakan ikilapun khamsah bihadfiha kalawan ambuang nun babul apa paslun utawi iki kula pasal suwiji ari ieu hiji pasal dari pasal teh itu teh pemisah antara penyambung bisa ya. Maneh lamun dek ka Bandung ngaliwat ka Nagreg nu Lebak namanya aya gapuro dinya teh di masjid naon paslon paslon masjid di Nagapura aya pertanyaan fa aina tadhabun lamun nanyakeun secara jelema bahasana deka mana ilaing init itu deka Bandung deka Tasik ka Garut gitu tahu nepi deka Bandung ke Jakarta nanyakeun teh gitu lamun bahasa naon Al-Qur'anna bener gitu. Deka mana sih teh? Deka surga, deka neraka gitu. Paslon antara Garut dan Bandung. Ya. Nah, iki sarua sebagai pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Ieu teh bahasa sok diserap menjadi bahasa hukum dengan istilah ada yang disebut muqaddimah ya, sebagai pembukaan aya disebutkan bab ya, sebagai ayeuna naon istilahna teh kumpulan yang global gitu dari bab dipisah kunaon ku pasal ti pasal dirinci deui dengan ayat gitu ya. Dijadikan bahasa hukum menurut pasal sekian lamun teu ka pasalan mah teh pasal naon 100 200 jadi nanti pasal duit gitu yes. Jadi inpisol pemisah ieu pasal dek nguningakeun pirang-pirang kalimah anu geus di iroban eta kabagi dua secara global hiji anu di iroban ku irob harokat anu kadua di iroban teh nyata ku irob huruf kade ieu teh bahasana irob aya anu secara dohiro ku harokat ya, bentuk ropa nasab hopad jajem ya. Anu dicirianna teh aya anu ku domah aya anu ku kasroh aya anu ku patah aya anu ku kasroh aya nu ku jajem kusukun ya. Aya deui nu ku huruf aya nu ku huruf waw aya nu ku huruf iya aya nu ku huruf alif ya gitu aya nu ku nun ieu teh disebutna irob keneh ngan cikamari mah aya irob asal aya irob niabah sebagai pengganti tina irob nu sabenerna itu ieu sabenerna mah kilas balik ya nu dek dibaca ayeuna teh dek ngobrolkeun nu kamari anu pokok jeung anu pengganti itu kan orang rinci we cik sacenah ari kalimah nu diiroban kabagi dua teh cekoi
Waidah kumpulna al murabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati au urubin taqrabu al murabatu kulluha qad tu'rabu ari pirang-pirang kalimat nu iroban teh kabehanna ge eta teh diiroban aya nu bil harokat ku huruf au hurufin bil harokati ku harkat au hurufin tukrabu anu pendekatanna ku huruf gitu ya nu bieu caritakeun kan urang rinci kumaha-kumahana qauluhu palladzi yurau bil harokati arbatu anwa'in mangka ari kalimah anu diiroban ku irob harokat eta ya opat macam opat rupa ya opat warna rupa-rupanya ada empat rupa lain hideung bodas hejo lain mana diantarana ari kalimah anu diiroban ku irob harokat eta aya opat hiji disebutkan isim mufrad harokat pinggan kedua jamak taksir ya aya disebutkan barobah sakal ya. Anu katilu nyata jamak muannas salim ya ieu ku harkat anu kaopat fil mudhari anu can pantel jeung sy ieu ku harokat nasabna kabehanana ieu kalimah anu masih kene utuh masih kene bersih masih kene sehat encan berpenyakit gitu ya nah, can ka depan can ka kontaminasi ku perkara nu sejen belum terkontaminasi sehingga maneh mun kahirupan secara lemur mah pan marulus we gitu kekontaminasi ku kehidupan dunia lain kota dan lain sebagainya wah ribu itu masih segar utuh asli masih natural disebut nanti alami disebutna cek bieu kabagi dua ya kabagi dua anu rincianana nyaeta aya opat isim mufrad jamak taksir jamak salim fil mudhari anu can patepung jeung se karana cek qaidah awalul qismaini minha arba'u wahyallati marrat bidomin turpa'u jadi bagian awal tinu kadua teh eta ya opat ya geus tadi dirinci di dina gitu qauluhu wa kulluha turfa'u bidomati eta kabehanna teh diropakeunna ku domah disebutkeun domah dohiro ya watun sobu dinasobkeunana bil fathati ku patah sarua secara dohiro watu padu jeung dihopadkeunna teh kunaon bil kasrati ku kasro dohiro watu jamu jeung dijajemkeun bisukuni ku sukun di podaran teh ieu mah nya itu bisa ku dicangreud domah jadi mulia luhur ya kaluhuran teh bisa ditegakkeun bil patati dengan secara terbuka bisa ayeuna dibebetkeun dipecahkeun sehingga hina oge mana kagok cenah ieu mah lain dihinakeun deui lain dicepret deui lain ditajir deui lain dibere sanksi deui
nu kieu mah podaran we cenah kitu dijajemkeun ku sukun gitu. Ari kalimah anu opat tadi nalika ropa ku doma nasob ku patah khofad ku kasroh jajemna ku sukun karena cekoidah wa kullu ma bidammatin qadir tapa panasbuhu bil fathi mutlaqon yaqo wa qabdul ismi minhu bil kasril tujim wa pilumin ubisukuni munjajim itu teh bil fathatinya naon alifna eueuh maka alif bil fathati eta lembut make alif jadi bil fathati bil fathi mutlaqon yaqo. Jadi kesimpulanana i'rab harokat eta ya opat anu diharakatan hiji dhammah dua patah tilu kasroh opat sukun ya seperti ropa kunaon cirina ku dhammah do iro nasab ku patah doi iro opat ku kasroh do iro jajem ku sukun gitu nya eta anu pokok teh anu asli ya lain imitasi gitu. Tak ieu teh karena cekoidah farpa bidomin wansiban pathan wajur kasron kadik rillahi abdahu yasir wajjim bitaskinin wa ghaira madukir yanubuna uja'ahu bani namir yaitu ropa kudoma nasab kupatah mana khofad atana pijar kukas roh ya kitu serta jajem kusu sukun wajim bitaskini ya wa kharaja andalika salah satu asia kaluar tinu opat bieu teh tilu perkara ari kalimah anu kaluar tinu opat tadi nyaeta kalimah anu tilu anu tara di iroban ku irob harokat tadi eta aya tilu nyata di mana-mana kalimah hiji jama muannatsis salim nalika nasab taraku patah jama salimah tapi kukas kasro ya contoh muslimatin mu'minatin ya gitu padahal umpamana eta kalimah teh disebut nanti naon kalimah anu nasab tapi najan nasab tetep teu bisa dicirian ku patah gitu ya. Tapi mana ku kasro da bentukna jama muannatsis salim nu kadua isim ghair munsharif jelas eta mah ya. Nalika khofad teh taraku kasro mung nu kasro teh teu hayangeun cenah gitu mung sekali kajen teu gitu ya wayahna atuh ku patah contoh bi umaro ya model maneh sok dia ya ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Usmana wa Ali. Nah, jadi Umaro, Usmana eta teh masuk kana kategori isim ghair munsharif ya gitu. Tina alamiah teh apa tadinya?
ngaran teh. Contoh konkret biumaro. Mana deui fi'il mudhari anu mutal akhir nalika jajem tara ku sukun, mung ku sukun teh. Mung cenah modar gitu. Bae kajen pinah we kuring mah. Mana? Tapi ku hadbununi seperti fi'il mudhari ayeuna anu mutal akhir. Yakhsha, yaghzu, yarmi, yad'u, gitu pana salah mah leles datangan amil jawajim, lam yakhsha, lam yarmi, lam yaghzu, lam yad'u, itu dibuang tungtungna ya, diantarana ngabuang harap elah gitu ya. Nah, jadi eta mah cirina ku ngaeuweuhkeun kade nya ge dieuweuhkeun eta teh sebagian dari ciri. Jadi teu setiap ciri kudu nampak ya. Euweuh oge lamun memang itu jadi kategori ciri mah tetap disebut alamat gitu ya. Itu najan teu mangrupa gitu, tapi ku eueuhna teh eta ngarupakeun ciri. Contoh ciri suksesna perjuangan agama di hiji tempat itu mana bersih tina hal-hal nu sifatna maksiat. Ta eueuhna maksiat teh ngarupakeun ciri kesuksesan. Karti gitu. Lamun aya keneh teh berarti encan sukses gitu. Nansapna tugas hirup amar ma'ruf nahi munkar gitu. Tah ieu anu salian tinu opat tadi nu tilu makmungeun ku harokat teh eta teh karena cekoi qaidah. Ngobokna lakin kahindatin linas bihin kasar wa ghairu masrupin bipat hatin yujar wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi'ad bi'arfi illatin kama ulim. Jadi seperti yang kita ketahui saja. Seperti yang diketahui tadi teh ya. Kahindatin itu mungkin eta mah kupatah hayangna teh ku kasro bae ari jadi manfaat mah gitu. Jadi naon kasro atau nasab kitunya nasab mungkin hopat mungkin ku kasro tapi hayang ku patah gitu ya. Atau napi mana datana jajem mungkin ku sukun tapi ku ngabuah harap elah itu tah sing paham maneh ieu mah ngulas sabenerna mah tina bahasa nu kamari ti dieu tah rincian ieu ya antara irob asli jeung irob niabah. Walladzi jeung ari anu yurabu di iroban bil huruf ku pirang-pirang huruf eta batu anwain aya 4 rupa gitu ya. Jadi ari kalima anu di iroban ku irob huruf eta aya 4. Naon wae kahiji tasniyah, kadua jama mudzakkar salim, katilu asmaul khamsah, kaopat af'alul khamsah. Ieu mah mungan ku harokat teh tapi ku huruf aslina gitu. Karena cikoidah wal murabatu bil hurufi arba'u wahyal musan
yujma'u jam'an sahihan kal misalil khali wa khamsatul asma'i wal af'ali. Itu sing inget opat anu diiroban ku huruf. Sok urang rinci. Kaulu pa amma tasniyatu paturpa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhpadu bil ya'i. Ari kalimah isim tasniyah nalika ropa alamat ropana ku alif. Contoh ja'as solihani. Nah nu jadi ciri tasniyah dirinya nu jadi ciri ropana ku alif lain nikna tapi alif nah sabab kertingkah ropa mana deh kita balikin heula lirobi arba'u alamatin teu adomatu wal wau wal alif. Ari alif jadi ciri keur ropa eta dina isim tasniyah kaharti. Piraku teu kaharti seteu ngaji di kieu-kieu lah. Aing mah beres ngaji tamat jadi ajengan maneh. Legek maneh jadi Kiai Haji Samsul Ma'arif. Legek pisan. Ieu Muhammad Akmal naon Sulaiman atuh Kiai Haji teh. Jadi ye naon Sapi'i teh nya Sapi'i teh misalnya teh model lemur nya sebenarnya mah. Bukhari namanya Bukhari lemur teh Mama Bukhari. Baheula mah di dieu Mama Karang Tengah. Nah gitu. Jadi Mama Bekasi. Tidak menutup kemungkinan apabila disertai dengan fadl Allah dengan kurnianya kenapa tidak gitu ya, semua punya kesempatan itu tinggal urang nah gas terus mana deui kalimah isim tasniyah nalika nasab alamat nasabna ku iya. Contoh ra'aitus solihaini. Tadi mah keur tingkah ropa ku alif. Solihani jalmi soleh dua a. Ayeuna mah mana keur tingkah nasab jadi maf'ul. Ra'aitu geus neuleuh kami as-solihaini ka jelema soleh duaan. Kiai Haji Samsul Ma'arif jeung Kiai Haji Muhammad Akmal legek euy. Kunaon ieu cirina? Kui sabab keur tingkah nasab. Daya solihaini gitu ya. Katilu nalika hopad alamat hopatna ku iya mungeun ku kasroh teh ya. Hayang ku iya sebagai niabah tina kasroh ya. Mana marortu bis solihaini apan aya baharap jan bari dina kalimah isim tasniyah ulah bis solihina lamun bis solihina mah jadi jama atuh pan keur nyaritakeun tasniyah dina nalika tingkah hopad cirina ku iya ta solihaini. Nah tak cek tadi mana paturpa'u bil alifi solihani aya alif aya
watun sobu jeung dinasabkeun watu padu sakaligus ya jawabna hiji ge watun sobu watu padu keur dinasabkeun jeung dihopatkeun bil ya'i ku iya satu jawabanana anu dua ieu nya ta iya ra'aitus solihaini ku iya ya terus marartu bis solihaini itu keur tingkah opat jadi keur nasab jeung opat ieu cirina ku iya sing inget cirina teh alif jeung iya alif ke ropa iya alif ropa ku alif nasab jeung opat ku iya eta teh cek kaidah kumaha pokna amal musanna falirofihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urib tinggal lihat tuh anapun ari isim tasniyah palirofihi mangka pikeun ropana eta isim tasniyah teh naon al alifu alif wa nasbu jeung nasabna wa jarru jeung jerna bil ya'i ku ya urib sing paham anjeun sing ngarti anjeun gitu pan Samsul Ma'arif teh mana matahari yang mengetahui betul ya hebat pan tinggalnya ngajina mana teh sok buktikeun atuh ulah kur ngomong saja ari kalimah jama mudzakkar qauluhu wa amma jam'ul mudzakkar salimi taena tuluykeun jeung anapun ari jama mudzakkar salim payur pau mangka diropakeun bil wawi ku wau jadi lain ku domahna tapi ku wau wa yunsabu wa yuhpadu dinasabkeun jeung dihopatkeunna bil ya'i ku iya jadi ari kalimah jama mudzakkar salim nalika ropa alamat ropana ku wau contoh ja'as solihuna parantos sumping sa as-solihuna anu saroleh ka kabeh gentikeun tah teu kaomikeun eta harkat nuna lain solih lain solihina lain solihuni solihuna kujabat solihuna geus sarumping jalmi-jalmi anu saroleh kunaon cirina be teh ku wau gitu ieu disebutkeun wau ciri jama dina jama mudzakkar salim keur tingkah ropa lirrafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wau aya wau aya wau teh jadi ciri keur ropa dina jamak mudzakkar salim ari as-solihuna teh mudzakkar salim mudzakkar salim yes atuh go on sah disebut jamak mudzakkar salimna sarumping santri al-muhibbin anu saroleh alhamdulillah nalika nasabna kalimah jama mudzakkar salim alamat nasabna teh nyaeta ku iya kade salah macana bisi sarua jeung nu tadi tasniah ieu mah keur nyaritakeun jama mudzakkar salim nalika nasab cirina teh kunaon ku iya contoh ra'aitus solihina bener kan nulis solihina bahasana
jadi ra'aitu fi'il fa'il, as-solihina jadi ra'aitu geus ningali kaulo as-solihina ka santri-santri al-muhibbin anu saroleh. Gayanya legeg ban. Di antawisna Kiai Haji Samsul Arif jeung Kiai Haji Muhammad Mama Garut jeung Mama Bakasi. Alhamdulillah. Amin. Mana deui nu katiluna nalika kalimat jama mudzakkar salim dina tingkah hopad, alamat hopadna henteu ku kasroh tapi ku iya mung cenah ku kasroh mah gitu paburanta kasroh gitu, kasrotun teh pecah gitu ya, nyayur ge pan pecah maripuh ya itu susu asli sapi maksudnya lain jelema lamun geus pecah teu bisa dialap manfaat ripuh we gitu. Mung cenah ku kasroh mah tapi ku iya. Contoh marortu bis solihina, marortu geus papaliwat kaulo bis solihina jeung santri-santri al muhibbin anu saroleh. Ya. Jadi bisolihi, nah, ieu teh jama mudzakkar salim keur tingkah hopad. Cirina ku iya gitu ya. Nah buat hopad sabab aya ba Arab jangan teu ku kasroh dhahiroh cirina tapi ku iya sabab dina tingkah jamak mudzakkar salim nalika hopad niabatan anil kas gitu nya ge teu make baju alma mater tapi ia sudah mewakili, contoh dengan adanya surat tugas dan lain sebagainya nya make seragam mah henteu tapi surat tugas jelas gitu nya. Eta anu bieu teh karena cekoi koida wakal musannal jam'u fi nasbin wajar wa nasbuhu wajarruhu bil ya urif. Nah bet kitu jingjet Nah, jadi kuduna teh nu bener teh wakal musannal jam'u fi nasbin wajar warab'uhu bil wawi marra wastaqor. Oh tuh itu nu luhur teka ya teka robah. Padahal beda nu luhur mah amal musanna, ieu mah wakal musanna. Awalanna beda. Jadi dina bait kaduana naon salah ya. Ini benerkeun bieu nya. Nah. Qauluhu wa amal asmaul khamsatu jeung anakpun ari pirang-pirang isim nu 5 paturpa mangka diropakeun eta nu 5 teh bil wawi ku wawu. Watun sobu dari marincian ya masing-masing. Watun sobu jeung dinasabkeun bil alif ku alif. Watu padu jeung dihopadkeun bil ya'i ku iya. Nu tadi mah nu satu beda, yang dua sama ya tina tasniah jeung jamak mah. Lamun tingkah ropana ku alif tasniah atawa jamak. Lamun nalika tingkah nasab jeung hopadna ku iya. Tah ieu mah dina asmaul khamsah mah mana tiluanana beda.
patur pau bil wawi nalika ropa ku wawu geura ari kalimah tuh teu salah tah bener kayaknya ari kalimah asmaul khamsah gitu teh cangka benerkeun tuh aya we kaliwat teh benerkeun sih salah tan luhur yes ari kalimah asmaul khamsah nalika ropa alamat ropana ku wau contoh jaa abuka jana hiji dah loba teuing dua royal buang hiji jaa abuka ja geus datang saha abuka bapak si yak kapan kitu maneh teh nya bari naon sebutna teh nimbang anak nimbang adik maneh gitu kabudak teh pan kitu pak tiling timpak bapak si yakeun oh tumpah gitu pan maneh teh bahala mah ning aning nong ning ning aning nong ning ting lagu naon teh aya nu nemrongan gitu pak tiling udah gitu-gitu tadi puih-puih pak tiling timpak kopasnya ada budakna tuh 12 salosinnya dek digetol kumaha buktina ge 12 gitu tingali jaa fiil ma di abuka eta isim lilima gitu nya nah, jaa eta fiil abuka isim ya. Anu di dieu mana posisina nyata sebagai isimna isim fa'il ja geus datang sa abuka bapak anjeun jadi nu datang teh saha bapa mah maneh itu logatna jaa parantos sumping saha abuka rama salira itu keur batul mara rama lamun keur sorangan bapa gitu dupi tuang rama nuju ka mana hapunten pun bapa teh nuju ka kebon nah gitu pun rama teh wah sotoy nu kitu teh ya siga bener padahal salah aya unak usuk basa ya, mana keur ka batur mana keur ka pribadi mana ka saluhureun mana ka sasama mana ka sahan dapet gitu Pak diaturnya iraha dongkap gitu nu ngajawabna teh saruana deh abdi sumping wengi gitu padahal kudu teh wilujeng suing gitu lamun kitu mah kudu teh iraha sumping abdi dongkap wengi gitu atuh wilujeng sumping nah gitu mana mah apalna teh eta we selamat menikmati dina eta teh dibaca wilujeng sumping nama teh jadi pelajaran biasa balik deui asmaul khamsah nalika ropa alamat ropana kunaon kuwa wau sing ingat aya nama geus nyaritakeun huruf lain nyaritakeun harokat nya dina nalika ropa asmaul khamsah ku wau jaa abuka nu jadi ciri wau sabab ieu keur tingkah ropa kalimah asmaul khamsah nalika nasab alamat nasabna ku iya raaitu abaka nasab ku alif atuh salah tah
Watun sobu bil alifi ya ku alif teka benerkeun tah salah nulis salah curug teh sebenarnya. Bari ieu bisi aya salah direvisi gitu kan geus mah fotokopi mah geus we ya bener kan kumaneh di dinya gitu pan ke mun fotokopi teh geus bener gitu. Jadi asmaul khamsah nalika tingkah nasab alamat nasabna kunaon ku alif ya ku alif. Nah, mana contohnya? Ra'aitu abaka. Ra'aitu geus ningali kaula abaka karama salira. Gitu. Nalika hopad alamat hopadna ku iya. Tah karek ieu mah. Marartu bi abika. Gitu. Karti ropa ku wau abu ka nasab ku alif aba ka khofad ku iya abi ka aya hamzahan we eta bi abi ka gitu ta sabab aya baharap harap jar ya gitu. Jadi didinya mah lain ku kasroh dohiro tapi ku iya sabab asmaul khamsah nalika khofad ya. Iya asmaul khamsah teh karena cekoi qaida wal khamsatul asmaka hadal jamu bi robun wa bi robin wa khob din wan siban nabil alif jalan rob pi nyambung rob in wa khob din nah ini wan siban bil alifi gitu tuh balikan deh wal khamsatul asmaka hadal jam'u pi rob in wa khob din wan siban bil alifi model itu dina mana maca sholawat model dina Muhammadun sayyidul kaunaini nah, kaunain nih nanti misah teh dina bentuk tulisan teh ya. Muhammadun sayyidul kaunaini was okay. Lain dina kaunaini dina wasaqalain wasaqalai niwal pari nah gitu. Jadi sinuna dipisahkan ya. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal pari qaini min urbi wa min ajami dina mana bisa ya. Mestina dina maca Quran teu bisa. Tetapi dina ngadua Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati. Nah, pisahkeun kan itu tah bisa. Al ahya wal amwat gitu salah. Al ahya'i kudu teh wal amwati gitu. Yes. Jadi mana fi robin wa khobdin gitu. Pina misah dina bet anu awal dina satar nu awal ya, gitu. Wa amal af'alul khamsatu jeung anapun ari fiil pirang-pirang fiil anu 5 kade macana al khamsatu bener al khamsatu ya. Al khamsati nasabna khamsah itu jadi sifat tina ngarangke al af'alu
al khamsatu henteu idopat nya gitu. Jadi mun idopat mah puguh ya dibebeutkeunana dijaerkeunana. Ya mun ropa deui gitu. Wa ammal af'alul khamsatu jeung anapun ari pirang-pirang fiil anu 5 eta paturpa umang kadiropakeun bin nuni ku nun. Ya af'alul khamsatu diropakeun ku nun. Watun sobu jeung dinasabkeun ieu af'alul khamsah teh eta watu jamu jeung dijajemkeun af'alul khamsah teh bihadfiha ku ngabuang nun. Ari kalima af'alul khamsah nalika ropa alamat ropana ku wau. Contoh ya dina af'alul khamsah yu'minuna. Lamun dina eta nama naon yaf'aluna seperti gitu deui ya. Yu'minuna eta keur tingkah ropa cirina naon wau lain nun tapi wau nasabna eta mah fi'il mudhorena encan papanggih jeung se bersih kene sesuai jeung wajan nu aya itu nya. Tah kumaha lamun kahentepan aya amil nawasib contoh nalika nasab alamat nasabna ku hadfun nuni nu tadina yu'minuna entepan nun entepan ayeuna amil nawasib tukang nasabkeun jadi kumaha la yu'minu tenteuna tapi mana dibuang nunna kan wayahna dibere sajabati wau teh mana alif ciri ayeuna jama ya model tanalunal birro gitu pan lamun can kadatangan amil mah datangan we amil nawasib lan tanalu ngan pedah ka itu alif lam jadi baca sakaliguskeun lan tanalul birra teu tanaluna tapi lan tanalu itu dibuang nunna sabab kahentepan amil nawasib ya tukang nasabkeun gitu. Ayeuna nalika jajem alamat jajemna ku hadfin nun ngabuang nun contoh anu tadina yu'minuna dek amil nawasib dek amil jawajim mana cirina sarua ku ngabuang nun lam yu'minu bima unzila ilaihim itu contohnya teu ariman kana perkara nu geus diturunkeun ka maranehana Al-Qur'an contoh seperti itu. Jadi dek amil nawasib dek amil jawajim eta cirina ku ngabuang nun lain ngabuang harokat tapi ngabuang huruf ieu teh keur ngaji huruf ya gitu. Ieu anu disebutkan af'alul khamsah ropana cirina ku wau nalika nasab jeung jajem ku naon ngabuang nun karena cek kaidah wal khamsatul af'alu ra'uha urib binuniha wa bisi wa hutan hadib gitu tah. Itu lamun secara ringkas nama keur nyaritakeun i'rab asal jeung i'rab niyabah. Lamun teu kahartikeun nyaritakeun i'rab asal jeung i'rab niyabah nepi kana bab ieu subhanallah sakitu di genre-genre nya gitu. Jadi singkarti nu pokona hiji di mana-mana ge pokok mah niyabahna itu variatif aya anu 2 anu 3 nya bahkan nu 4
lain kalimanya gitu. Nah, kita diantaranya. Babul af'ali wallahu alam bissawab. Tabi'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna bitawassul pengawasan abdi tawassul pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng